kabatur nentang manehna awut-awutan panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar tadi dia gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha teh kitu cing cek silaing amal anu goreng karena gajah gadingan maung belangna digadingkeun amal hade karena gajah maung geus era sia era ku si api oman era Eta kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya tah jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya diperingati unggah tahun gerak unggah poin teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan gua aya ge memeh main rebutan teh geus rebut wae perebut kedudukan perebut pangkat perebut jabatan silih siku silih jejek geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih padahal ku siniri kitu ge teh jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi kakatangkap ku penjajah bus kana obang dibui di jari jibusi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamal tuluy dinejar aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh geus gara roblog ge meureun Pak nya nah bet atuh geuning aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan baheula nya eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral tapi anu pupuhna teu bermoral ai pupuhna teu bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi eta mah kagila-gila keding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab kitu
tinggali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug nya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener kemana alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno diantarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong diantarana bangkong oman bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya oh nyata ai bangkong di kongkorong ai sinunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng yang ngadolongkong rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu syaralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mada sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ye ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh degekeun sia bisa didagor ke ku ieu solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu ge nya jadi jalan keluar teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon
bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nungosianana teh kudu ku budak angon ujang kumaha itu ngalilir batur ai bokap ngalilir kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh naon filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ci wetan yakin leres ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti wetan tah ceuk ilmiah mah henteu lain kitu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik ti wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasa atuh rarasaan ieu euy nah bet atuh geuning da bumi nu muih panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri geuning kitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji teh wetan kumaha maksudna dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran megrasok jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh sing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak
kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Ai barat mana? Kulon tuh. Matak panon poe biji ti kulon. Jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan, hahargaan kumaha ceuk dolar, adat-adatan kumaha ceuk urang barat. Bener. Pakaian kahakanan, budayana segalana teh kanginum-nginum, nginum ge nurutan urang barat. da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakean, barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh. Katawa turun tina angkot geuning tina angkot. Bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan. Untungna teh Tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya. Muing. Meni mana lesit di jalan. Teu sangka da wala bapak aing profesor le. Bicarana akademis euy. Urang teu kapikir nya Kang. Wah menyaan nepi ka dinya. Kadaharan teh nya wah. Nya, leres. Ai turun tina Cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol. Dan nu dihakana hambur duit ger pasea. Fried chicken, Dunkin donut, hot dog. Bisa. Malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok kitu. ini mau peuyeum ini peuyeum apa bidu peuyeum bener bedok nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak nepi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu banyak. Sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda, sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urang ya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR bahasa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa bener wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung dahar ngiung di Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teuing ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we
tong borok make jeung dengan anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang sudah kalau tadi ulah ngabuntut bangkong naon yen bisa ieu waluya negara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salila na ngabdi nu salila na ngabdi heuh lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula iya ya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh ieu nya leres Pak Bapak teh keur abdi mah harta karun nya disebut harta karun tertimbun kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak heueuh ngabdi yeuh can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana selisih lain anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amek da urusan si lain aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh pikeun mana pikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cung dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak kana pribadi kade kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean ceuk urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade nya kade
entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur keluarga naon reset jang biasa nu kacanggung tah kitu jang muhun Pak tanya nama balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pangna nyalukan ilaing teh geuning aya maksud tertentu jiga ieu nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan nya hati ngan meureun dewek terek mentak kamandang ti si lain gitu cing sok coba atulah mempeng rada cerah sok kayaknya gawe santai santai sok atuh tanya nu deuk hayang naon atuh kieu nya sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna iluk inung si laing diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk rana atuh kurangnya kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyut sia bieu ngomong nah aya kumaha be teh Pak sakali deui dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui ambis tujuan ku si emak cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh bade mogor teh dek mogor cing kanya sok kumaha kamenan komentaran kanya sageus gede urang teh tah kitu kasaha ari eta awewe na teh urang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas waduh ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas teh alah dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu di teang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot henteu nyusul anu kolot teh dibejaan ku batur oh kitu tah kitu deh menta diantar ka ilaing dewek dek bojoan deui komentar si lain kumaha idem sok ke aka idem ngiringan wae ka aka idem ayeuna mah zaman demokrasi terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok bongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh
logikana oge atuh ayeuna kaayaan bapak teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan Yuswa jauh jeung bapak jeung Dewi Nunuk satak saeutik ayeuna dicacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar berpendidikan goreng-goreng anak raja anak yang ke orang pertapan deui Uma bade ku bapak bade dipangwayuhkeun bapak bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapak teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atawa tuduhan batur we malah tetangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheu sedengkeun katinggal ku abdi bapak teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin kakablek heueuh Haji Apo pantes segala aya rarai percis emer bahe nyuruh bidil gitu tong sok itu bokap eling beh gar sore teu isu hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapak teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sekaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sekaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor anggeanana emak sekaligus jadi babu pe hadap asor kari-kari ku bapak narek dipangwayukeun cing gableg pucus Semar ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas barentik curup laras tekan da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka jeung bisa ngangon hawa nafsu teh kari-kari ayeuna bapak kalakuan di kitu ilmu ajub ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung murid saritakeun tadi cenah kudu anu tojaiyah ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi jeung ka anak teh surjeng nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapa nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampeuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku emak bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu emak tah teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang
ku bapak geuning kalah dicarek cobi galih Pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah jeung hayang nyanung non teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si beleguk garwa Rasul abdi sekiai dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge danyarane na keur dilembang ari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngabetem we care aki-aki 7 mulut aja si kalalanyoan kitu nafsu teh mun ngaberung gitu di Bandung teh melengkung bekas nyalahan syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk itu nikah paingan eta uga isuk-isuk ngajusleun cawe terus leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu gulung teh aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmet goblok sia bobogaan tiul macana tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah laing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kanu beger mah abus wah pajarkeun teh ridon cenah mah dipangnyanungkeun geuning eta pipi ngagaralang meureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu jeung pucus merek kedaweng aki-aki teh tong di Umar teuing nafsu teh mar syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init disirek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan kaludeung nya antep ma tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta pa omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah sakompet daun jadi keukeuh bapak teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan sia gunakeun kana jurus teh Bro olahraga siling lah bro ngatu guyur si teh lain cecengiran wae siling teh
satu asana kana pamaksadan Mang TYT bade nguningakeun heula pun Mang Madorna leres parantos uningayeun Mang Madorna parantos terus jadi tak kasohor Mang apa pedatan jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadana Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji leres ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana apa beda teh apa beda mana can lupina tah ari Mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anjang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis Mang teh aya pamaksadan katarik birahi kapentang asmaragama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid Mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumang poh tanaga emutan sareng sajabina tak kitu kinten-kintena kumaha Mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena internet ulina swatama parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur pada disebutna teh Cilemu eta mah arnet atuh aingnya arnetnya tos digentos pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah Pak Jawa nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kena ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras dai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararasnya di jalan digabrug asmarangseng itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anak nah beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing gabrong cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuh putra nyai yap ka dieu anak ki ngahaturkeun samah maktos ama lain landing room nyimbeb tuh cilaka aing ieu ceuk aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong boros sia si kacai geus moal daekeun anu teh mana sia teh
Nah kami-beda tinggal suatu badut batalkan era aing era Garso ke madaikeun mah. oh ya wah suatu aduh ampun teh lah mata teh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi kaki itu bebeng mah tong baru mana budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh teh mah iya teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa Milarian tanah sareng koma. bade milarian tanah keur kanang doma mang teh Itu maksudnya. gaduh petet ti Haji Nugraha nya anak si cantik bade milarian tanah sakantenan bade melak jukutna menta wae ka Haji Apo era mang teh jukut Keur kanang si tah kitu sanes bade ngalamar ieu mah ameng we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teh tadi mah babalagonya. mata teh leh atuh sarkapep nah kabina-bina teh aing Ngeunah seuri. jadi wayahna nyai cat teu sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga di anjing bagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh mah hai asup tawa kumaha teh ge cek aing oge sia teh blok hai kabina-bina teh sia dook aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make pekah oge atuh ieu kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh eueuh turunan teh ditu na keur Citrayuda kudu jar pasar montong ngarewas goblok marukana mun aing dek sieun sanajan mana bisa ngukir langit ngapa bela aing moal ngejas satu jang beas oge deuleu eueuh aing turunan montong ngarewas ya goblok eueuh turunan aing di pasar jeung itu sia lompat tas si goblok marukana meureun si mah aing deh si marhaya sieun euy Si maing ke sini. ayang ya hoe aing mah deuleu Nepi ka teu euy leuting ngomora nepi ka kolot eta euy. Kalakuan era-eranya. naon teh radio naon aya nu ngomong di bulan itu Segitu bageurna. Nyieun kaonaran di saban tempat Di zaman Atmaja Cikebar itu. cing nasihat teh bakal modal ge tampola jiga batur mah salat sameang rajeun ka masjid sia menyokot sajadah Di zaman nama Atmaja Cikebar gitu. naon teh teu parasea gitu nu hajat meureun Sejadi wake jeung nyieun kaonaran di padepokan deuleu urang padepokan teh tukang usik tukang silat kabeh deuleu ulah nganggap enteng euy nya nu pasea jiga nama pisah hanya pisah karunya di bola mana teh hayang aing maribut jeung nu gede sungut teh sing harepan deuleu aing goblok panitan leluh kain ngirimkeun ganggaung warjit guna-guna ngapeledak kana ulah aing moal
nganggap lain-lain kepada pokan galung geng merejit diomongkan aing dalam eta nepi ka kitu neluh aing goblok kabeh anu neungel kana hulu aing teh sia goblok sia baru kana aing teh sieun bener sok aya goblok hulu aing lintot kumaha lamun beno aing reuneuh goblok ke naon maksudna sia teh ai si lain maka jeung neungel kana hulu aing ai si lain datang ke padepokan arek naon por wajar we lalaki mah ngalamar ka awewe wajar bener wajar bener sarupa gitu lupa tapi eta ditarima henteu bogoheun awewe teh ka asuata mah anak dorna teh heeh aing ngalamar kana geulis ngan ti ditu mere langsung mere demong panteungeuna aing kasinggung mun keur mah nempek pantes keur sia mah oh bobong gitu mah sarua busur lapar ulah ngahina hade goreng ti Allah nu bapang nu ceking nu geulis anu pagek le tarimakeun ku si laing da setan selera aing mulai nu kitu dulu salarea da kitu ai selera mah hayang ka nu geulis hayang ka nu beunghar ka anak-anak tapi diparengkeun ku Allah jodona ka nu eueuh cangkengan tampi dengekeun ku sia tebeungeut tepi kasarupa jeung aing amlek teh aduh jiga lain akal eta ya si laing pipilueun kana urusan dewek lamun didinya hayang pasea jeung anu ngaran Cit Rayuda saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa di antarana bisa karate, judo, tinju, jujutsu, silat, takara, gelut jeung aing. isup ngadu Lain seuri. Nganggap enteng ka urang dia nganggap eueuh pangabisa Dah. Awak baji gerak kitu mah eueuh tipe silat eueuh. Mu nyatu teuing. hayang dibuktikan Lamun sia bisa silat buktoskeun. Sabab dina silat mah deuleu tina gerak-gerik oge geus kaciri, tina rina, tina rengkak paripola kuda-kuda. Buktoskeun. deuleukeun ku sia Sok leuleuh aing. ari aing Harinya masih tukang silat sok buktikeun. Kajuta kacabak euy. Aduh. Lamun dina reng-reng mah ieu mah reng-rengan mah. Mun dina domba mah. Domba nu kalaka nyatu teh geuning. Ngenta padung dugiur urang teh mongkeun panabisa puring ka sia
percaya oh itu gini itu oh kena ngeklak we aduh nu gelo dulu aduh ngos bawa sungkawa bisa si abang tanya ya sahan cing kira-kira rek ngalang nu jadi anak kasurupan bro anaknya saha menang beja anak kami rekasinen lancetnya si Agi Aini didengarkan ku kami sorak nama alus anak eta sakulau ya ketika cari tanah cager urang tuluikeun deui jeung aing panita goblok tapi sini hayangnya ho aing mah deuleu utang pati bayar pati utang urang bayar wirang marukana meureun aing rek ngejudge moal keur aing urang ayah siap moal aman dunya tetep oleh ayah kamu sobat gerak bebeja ke pasir deuleu Allah mau dipangmenangkeun cilaka sugan aing ngawujin kafir di dieu urang garap sasarna umure geuningan bari lepat tinggal dang dosa bade milarian jukut jika unang nya liur gening kikituan je tarbian kawanan tingluyu sabilulungan sahanu rek ngaharagaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan sing hatimu sorangan kecak kudu ulangan pinter nyarita sampanaya parasana mere mawe kasasama silih asih jeung upama jika bobotoh domba gitu ya
Umaha kira-kira awewena bakal benang tete Dewi naon teh nila ningrum acan dalam untuk dibikin mau orang gempur tempatnya jadilah padahal anak uing oge parawan uing daek jadi boga mantu karaja ya cuma bapakna bolotot gitu mah cantik anak aing mah meles di mana sakolana ayeuna geus maot tawarkeun geus belut cisit sapadara kapirara siang Jadi masing taring masing imun perang peti kadekan jong jonan teing salirama kedah di jari raga kedah dijaga sing dedeh kaji waraga anu jirimna waruga supaya nepi kajaga naon urang reureuh heula reureuh capek ye euy capek ari maneh geus daang geus tadi jeung goreng lauk jeung lauk urang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing leheung nu bada leunghar mah jeung burayak aing mah dahar teh saya aya jeung babat babat raweuy ye atuh eta balen saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat doma lain babat naon babat tok peda babat tok rebab sakitu oke jadi malasaga palintana babalean pangalusna uluh aing teu ngarti ungah ngomong sieu ye ungah heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun ku heug uing ditepikeun supaya ngarti ngahaturkeun simah baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana
Oh hariku kitu mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun. Wayahna we. Ai gaji iraha. Lain naon atuh anjing saja. Kumaha urang teh sararea ai balikna iraha. Lain naon atuh sok cing bente sia teh ai kukit salaras komo panjang teuing anjing atuh kaharti panjang teuing terus ya siang ngomong ngeunyeun ngocol bak mau ngaisin panjang deui ah. Sok atuh. Nyanyi anjing teh mah atuh. Teh sudi ceuing aing mah. Nah, cukup belum sia teh gede eta bisa. Sehat. Katipu aing. Puas ya katipu goblok ku aing. Senal hideung sabaranca temong mewah. Ngacai anjing. Aduh. Ngatur deui. Tobat ieu Maha Prabu. Si goblok pake jeung mahkota segala. Ningang kan ngacau. Alah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat. Alah. Kumaha cager? Semua je syukur ya. Nah, saya tegegal teke kerepesan. Lain ngiga diulang simut aing mah. Alah. Oh, diulang simut si teh mah. Aing geus aing simut dikenal. Dadadamang sadayana. Moje, moje bagja. Sadayana warga. Bagja dadadamang mah sadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan datang sadayana. Datang bagja. Bagja harapan sadayana tuh. Maksudna ngalamar parawannya. Kahayang raja laksanakan sama saya sadayana. Sabab ganjaran raja akan saya. Sadayana balad-balad, sadayana bagja bakal ngahakan. Ngahakan naon? Hadiah umurnya. Hadiah ti raja. Dikendengi ku ini. Didenge-denge teh ngomongna teh dina awe sia mah. Nah, salah. Lain salah goblok. Na teu bisa nyebut kagak dapat saya mah. Hanya A saja. Lamun nyebut teh
saja lamun nyebut lamun nyebut lamun nyebut jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran bener alah bener euy ai nyebut Dayeuhkolot tatangga saya ya anjing jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat barang hakan nyebut irung alat napas nyebut panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkah teu dipikir heula spontan gila bener euy jika sapopoena kitu teh nyebut cing canggeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan kayak jalma ayan nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan nyebut Haji Apo kakak saya adina itu euy bisa paman si Apep itu aduh ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing bapana anak nakal gitu diberi nu hese mangga saya mata akan bangga bener nah hesen pabelit dia gerak dia apa dia kagak jangan banyak anak-anak kan mah omongkeun beleguk kagak jangan atuh sakali mah jangan jangan cek maneh teh naon cek nyebut ulah naon cek situ teh jangan keukeun dipaksa ya anjing kan poho aduh alah nyebut kanyut tatanggana palangkakan anjing ai nyebut bujur pantat alah ai nyebut ngising kababayan alah alah sia nu hese naon nya ieu sia nyebut bool hese anjing ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya teh goblok katipu aing goblok teh lain ya muni ke ieu bokap aing tapi kamurugul ya murugul pisan cing Pak cing euy hate teh akang nu eleh nih kata ning si lain nuturkeun aing udah melang atuh ariwah ka kolot mun bapak kumaha onam teh saha nu mare katakeun emak ade goreng tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya ti dia mah meureun geus rada we deukeut mosan lain eta teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak noyod dek nyeri emak dewek teh kumaha atuh da hate jang hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese
ukur bayangan mah dewek tekan ningrum dengan ukur Yuni balebat hari datangan saja relat dia aki-aki beger aya kata-kata mutiarana lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah aja tadek yang dua aki-aki mun urang mengeunteung ya euy dasar naon teh syahadah di lembah syahadah saha naon teh bunga goreng sangu meureun atawa goreng lukmas atawa goreng dodones lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja mau separatis separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau jauh-jauh lain tempat salju ieu make teroris nah kita ngomong teh tempat salju teroris apa teroris di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah jauh tina teroris tina tariris nah ojang nyamperkeun itu sia-sia ulu anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki dia teh jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun ieu balak utak cabok sia wae lamun si lain kuda laut manehna empot kayu negara elo jelema teh naon ngomong naon maneh teh lain mah ibarat gitu barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor si lain bemo aya rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun ada kena bubuahan harus makan cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing ceritakan anjing coba tuh lainna lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng imah loteng dilotengkeun si lain meureunnan imah kontrakan da bala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja cenah apa ka duh ampun alah cing atuh bere nu hade kitu jang sekali-kali mah tuh
karunya tuh lamun dina kue isok tahu hayang ngedengekeun tapi tidak ambok atuh wing kue bolu sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari wing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing ayo ampun alah ampun jangan mana coy kuring teh semar 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 aya tak cepot itu nu tukang dawala da para ronok ngaran teh nya lamun ieu semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna saya dawala hayati nah ngaran awewe atuh jauh di kamarana euy pada ngajuk-juk pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh dek ngalamar ngana ca awewe payu pisahnya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengian teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing dibelaan nya motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan bung kana rombongan panayang teh heuh sia saha nu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamak oh dah kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur waduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nyebut bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teh sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtungna mata kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keuna aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh heuh nya kitu ada soal nu ngaganggu murid anakna tanggung jawab aing teh deuleu nanyakeun wungkul sateu dek ngalamar si lain dek ngalamar deui heeh nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya Anissa Semar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur paling nu beger cenah kitu
nu beger mah bisi teu laksana kawin kan nyumput kitu ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy maneh teh bapana atawa anakna dewek teh bapana Bapak Tani. jadi eta nu hideung teh anak maneh anak geuning mung di baju nya kitu we ning buligir keneh teh Baik kahujanan ke taranjang. nya pun teh pun anak teh idiot Pexing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus ka itu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok panieun sia kai nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut anakpun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan wae ya si goblok jeung deungeur warga dilawan Ai dua makhluk heuy aduh nah si teh kawas jauh wae akas salamet alhamdulillah heuy ya walu naon ada si lain kuring mah paeh manya nu paeh ngocoblak euy mana nu paeh aduh Gusti mana nu paeh hiriditkeun geuning ieu teh bapak komandan bapak lanud semah kapihatur agan bagja abdi hirup nya jelema mah cek aing oge kumaha syariat panjang irungna panjang umurna oge alhamdulillah Gusti mana teh sanes pabang-bang nya nuhun agan barang gapruk oge yakin ieu agan cek abdi ai peke nya we atuh siat nyebut tangkaramutan alah punten ya karambutan alhamdulillah pada jengkar ka mana ieu teh anom teh tawala lan kaula teh nampi pancen ti wa Prabu ti saha tapi omat ieu rahasia ieu rahasia naon rahasia negara ulah cekcok nah naon wa Prabu palai garwaan deui Gusti lu Gusti Prabu teh palai garwaan deui ieu kasaha ulah kasaha Dewi Nilaningrum kaula trek ngalamar ieu teh Gusti aya bahan jadi maru jeung raja ieu bapak aing pantes aya raja mah atuh ai Semar ai maneh ka mana jeung naon sabab aya luhur duh nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta naon duh ka buta naon da puguh galak ka abdi jarangkung gede butana ge kade sia nyolokan panon aing ieu sidik teh mah ulah pangijing buta naon agan abdi teh miyos ti rorompok teh nyarangan pun bapa kula nyarangan bapa wa Semar sumuhun pun bapa geura aduh agan isin abdi nyangemkeun anake naon buka kumaha kulan pun bapa ayeuna kawas budak balik di ka budak nya ceuheu naon urus tunyung agan pasti gumujang geura naon
pun bapak gara bade ngawayuh hayang deui balik sia hayang sumuhun kasaha hayang kawin deui kasaha kadewe nya tang disaurkeun ku agana mah kadewe nilaningrum non aduh kasaha dewi nilaningrum neng dewi power wis ngegerem gitu mah layak gerak ku agan tuman teh bapak teh mending kana ku akan dirikna gitu mending ku agan diirikna ku abdi mah doraka ke abdi jeung ku batur sarua ae nitah oge ning eta jeung ku batur mah mending ku akan jeung dirikna digali ku batur ridho ku akan bisi teu apal kabar sidik dilamar ku haula tah kitu we ku agan saurkeun wa kitu ai agan nyebat kapun bapak naon mending piholan ku ya Allah tah kitu wa galehan maneh kitu kitu ngan galak pun bapak teh nyata penak sareng buta ai buta teh sami dedek kalamar nada jo cangangang we pun bapak ngambek wajra nek ngaheureuyan ka bogo aing jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna cing cobian ku agan naon eta terek dilamar ku kaula kitu wa jadi aing wasmar di mana di ditu nuju gelut ini sedek mun urang mah init dan si dawala ka aing ceblak-ceblak teuing nya jika geuleuh bisa heueuh kabina-bina geus daerah nyaritakeun deui upami teu aya pitulung agan lapur we panginten wa teh nuhun agan wasmar bener nangka badranaya kitu nu we poho sori mah jadi yakin sampean dah yang kawin Semar sumuhun nun nyaeta kadewe nilaningrum leres genti ku beyoh kumaha nanaonana ya cing gablek kakenya sebenarnya nah gablek bebeungetan teh kumaha badranaya eling sampean ih motorogan sia jebeu numpawi wa ulu itu si edan si edan ya bro kabina-bina teuing sia teh ngahina teh kaing teh alah ampun teuing kok coba itu make nu kitu pamenak pak tina gawir aduh sia teh ngahina bete kaing nyebut jebeu apunten aduh kanyir aya kitu gelut jago teh taralila sudah reng-reng menang manehna mah ngan moal menang hadiah we tilu tenggaran mah alah eta mah buta nyampeurkeun tadi dicokot buk leutik tukang genong macan gitu tadi backhand tuh gila ayo khawatir kan gelap mbak aduh bici kene goblok yang mamam aja aduh ya bere ku aing kaeta bere
lumayan mamam entah aduh anjing waduh kala waduh mau hug dibere deui mau anjing kemingkilan waduh mingke jero kene kajaman ke paling-mana nah bahasa aing lamun nanyakeun nundungan aing bajakeun pujit aing nolong gitu sing tegan sing pawarakeun pun bapa kanya ku keukeuh wae kumaha teu dajang hate badot dicarikan ku bapak hayang teh tong hanya deui sia teh sapraptane pun ieu Sang Sudewi sareng panita sasabda tekiat nandangan eta raja ti nagara Selabengka lulumpatan anjog kaya tempat tulungan salu buah-buah eta dileja tulungan alah bapak itu geuning pak aya awewe lulumpatan buah indung silaing teh lain indung silaing mingantu teh cabok sia wae lain jeung bapa hayang saingane sieu mah ieu pisan ampun pantasna mah keur anak tah silaing mah tukang najang hakane kenya tong sok kitu lah aing asa mau budak bapa aing je euy geuleuh aing pinungeun teh biheung teuing cekek wae ngalikeun aya budak sing sareng panau nen bibi pangawinkeun bibi sareng nu diiket bogoh bibi pisan bogoh nage atawa itu anu tukang nah bogoh kanu tukangna margi nu tukang mah kagungan serep bogoh kasih sia buka serep cenah da eta cucungikna nolol atuh ulah tuh geura punjung si teteh oh kuring kudu munjung eta teh kabogoh aing teh nya nyai saha kakasih teh abdi si isoh semah lain eta goblok nu ieu sugan teh tukang geuning ieu pisalakieun kaula teh tulus kawinkeun tulus iya hebat da bapak maneh apaan dibejaan ku abdi teh aduh kasihan seruncang kunang teh sangka aing teh remaja masa kini eleh ku remako euy bapak maneh remako maneh remaja masa kini sidawala rematik agan remason ayo wing ada kasih dengklok semua nuhun bapak ngasumputkeun kaula teh di udag-udag juri kayak dasim kuring mah gaduh bojo
anak kaula ge bade wawartos selawe anu sepuh ridho pisan anu sepuh pada dipikanya ku kaula teh kayang saling pikadeudeung kapan kaula teh hayang ka manusa sarwana ieu mah kangge sarwana sakitunya ilmu kolot ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh dola bapak dewek mah kasemaran siapa kesempatan eleh cepot raja kaula itu cek dia oge semar aya teka ada di dieu kan nya teh ilmuna teh pun bapak teh Arjuna telor Arjuna telur nuhun agan kuningat telur Arjuna udah kemana itu sak menok aduh sumputkeun mangga ai kitu mah sareng gaduh anak isi wadit teh bala lager gitu saroleh anakna teh bararaong ya bahan dicekek ieu mangga lebet teh kana kantong jisim abdi mangga hebat bah kantong hikmat mangga pilih ka pendak ku jurig mangga lebet-lebet abdi milu bapak heureun Allah abdi tiasa geus sia hayang milu ka jeung ulah mangpakeun itu Kak luar biasa. nah dari rompok mah diabusan apel 2 ge pinuh teh kantongna teh ieu jelema hiji dulu bagus ya jika was sebut was hati-hati nawa kaluran tere nawa sesaha toh dibayar main saruana ya saruana come on bete benci tapi cinta kaluran tere sok ada euy dede dawa sesaha ayo sesaha mah nya teu pena stiker sayang tumampara iman lengitan pelebih hilang tanpa kerana jangelek jadi resi nerada sok gabruk bang pun mah sasaha gabruk baik gabruk heh tong dipikeun nabo bernok naon sia teh naon nipu kain dewa aya dewa kitu patut mana awewena bete nya euy jadi we lapur aing tanya sorana gede